maneh percaya tuh si Denny di mana barang nabeak gara-gara PPKM. Aing teh percaya seperti koge kena omongan anak. Asli urang gitu percaya. Tapi dang si Denny bakal ka dieu. Oke orang tunggan ya. Hek. Beberapa menit kemudian. Tuh ning si Denny teh karek mah diomongkeun geus aya. Nah. Harieur hirup teh. Dan eta banget nyai gitu. Kunaon siga minyak jelantah geuning. Akibat PPKM diperpanjang, Bro, euy. Ya barang di Mayak, pamajikan di Pagadayan, yang minta yang dilepas. Coba pikiran heg kumarane. Ah kayak laladen, boro-boro mikiran nasib maneh. Urang ge cicing di pos pagi gigir-gigir jeung kandang domba. 5 orang geus dijual. Tapi da urang teu percaya Den. Karena omongan maneh saencan nempo kaayaan imah maneh. Hayu, kayak mah orang bisi marane teh percaya mah. Hayu, come on, let's go lah, berangkat. Cid, ayo. Oke. Masuk. Tuh, kabuktian kan segala beak tuh. Pieu Den, segala bebeakan maneh euy. Tuh, kamarnya kosong. Kudu sana we unggul. Heeh, urang ge sare jeung sange duaan kudu tukang. Kejerok. Diuk. Aduh, orang Pagadayan datang nih, euy. Buka we, sugane mana duit ka maneh? Terus Den. Kena keuntungan teman. Kan, ini pas dongkap, sugane mau dongkap wae kieu. Kebet. Kan, videonya cari banyak, gabung sareng lain. Assalamualaikum. Salam. Ini seur tamu teh. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Aduh, kurangnya perkawis abdi datang ka dieu sebenarnya mah dia pirogian ka si Akang ieu. Puntennya ngawagas kadatnya. Oh nya anu nya kanya. Kieu Kang perkawis istri anu ku Akang digadekeun. Abdi hoyong aya keputusan eta istri bade dilepas wae ku Akang atanapi bade ditebusan. Abdi hoyong aya keputusan ti Akang. Kang, satu acana jeung dihapunkeun we ieu mah ya. Nyuhunkeun waktos lah, sekedap deui mah. Aya sanyo ya. Biasanya aku abdi di canak ieu sanyo. Aya sakieu mah lumayan lah dijantenkeun jaminan ku abdinya. Aduh Kang, entong atuh panitia banda abdi hiji-hijina. Ieu teh nu maturan abdi bobo tanpa majikan di Akang. Ah, wayahna dicokot imah ku urang ya Kang, entong. Atuh Kang, nyawa itu mah orang ya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. Lain hari baru dak 2 kamarana. Ongkorek kada rilit. Teuing Om, da ari ngomong nama mualilan nuturkeun. Tapi geuningan can nolol wae. Ting ka mana heula? Kahade ngabarohong. Anak urang duaan geus kada rieu. Barudak dijaradi. Mal Om, kedan ieu pasti datang. Tapi keur di mana keneh teh? Beberapa menit kemudian. Tuh ning tuh datang tuh, duaan teh. Oh, itu nih barudak.
hampura bro, telat biasa ya urusan. Kurang dahar we bungkul. Ari kopina eueuh. Meuli tuh. Ari Suganti maneh mawa kopi di ditu. Pek mah hanteuning lengo. Daek teu meuli kopi ka ditu ka warung. Tuh jeung si Ocit. Oh, hayu, gaskeun. Jan. Jan, Geus? tisu magic meuli. Cid. Gelo teh urang tinggalkeun. Kumaha bari? Cid, asa aya anu Cid. Cid. Woi. Woi, Cid. Hoi. Naon? Tadi teh maneh teh duaan jeung si Gopeng. Nah, nama jadi sorangan gitu. Eta si Bopeng di tukang di mana? Turun tuh dah. Ari siap burung kan? Da aing teh baung teh. Panas teh kitu oge. Eueuh teh tinggalin meureun. Tinggalin. Astagfirullah. Buah-buah euy tinggalin. Tadi mah diuk di dieu. Herman aing mah. Nama ke jeung bisa tinggalin kitu. Kolotna bisa nyareka. Pengaling saya eta mah budak hiji-hijina. Heueuh teh. Pangututna di tinggal itu dina knalpot aya weuh. Siapa kos kacucurut wae di tangan dina knalpot. Aduh aing kumaha euy. Goblok teh sia mah. Aing ditinggalkeun di ditu. Aing teh ditu teh habuh, si teh habuh. Maju balik aing teh ieu. Ku aing di kogorowan teh ngan lolonyong we si mah make headset. Waktu ku aing mah dibarerek ku aing kok aing pusing aing mah. Aing ripuh leumpang di ditu.